Salumat jangan dengan kejo Sup asal kerbari punut yang udah sila gaji wah Ajir, asap badak ngaya bi teh. Piuhan. Mah teh alungkeun deui ieu mah anak takong meureunana. Iya diangkat tapi ngajedudna tarik kieu kos paus ke harti aing upanu salah sakaya di panasaran lamun sakaya teu meunang ku aing babetkeun jeung jejeurna astagfirullah naon ieu badag-badag teuing tapi teu nyorang-nyorang aing ke harti gening sia tangkurak astagfirullah terus badak aing ih kumaha kenaon nya ngeureun aing kawannya balik perkawis komisi mah transfer we biasalah karena orang rekening biasa gini sabaraha masuk we kadinya nya sok diantos we nya sok yo iku sayang buah itu halap-halap kieu metis segala makal gaji ya aduh bahaya gantar dia ya beneran aya euy doh. Hadiah mah euy. Saran. Cangkar kehe teh merosotkeun dewek. Gua nyeri cangkeng oge teh. Duh, aing mah teh huntunan si Koneng. Dong. Jaga asli lah tepang kumaha usah. Rupo tungkad wae. Sia mah. Kalagian cicing atuh. Pugu tengklak. Oke lah tuh nya rek ngepikeun lagalon nih sakadang. Sok. Aha. Sasaran
tapi lo bawa itu galon teh asalnya 7 jadi 27 itu paling Mas. Janji ya mah. Aduh. Si ada wae ngajailan dewek teh palingan galon 7 jadi 27 hayo kalah berat cangking kalah nyeri Allahu Akbar saguan sia Ampun amang euy. Arek-arek deui. Arek deui nya. marala wae itu pikir abang sumbu hujan gede angin sasakulah cara peluk wae ya silur wah angin ada power ngebunuh itu Sia deui wae anu ngajaran simkuring. As aya kareureuhna Allah. Panceur abg bade-bade deui geuningan. Tong dihampurannya Mang nya. Mah apa ngomong tanah?